Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dina denget ayeuna tepang deui sareng ibu dina pembelajaran basa Sunda nyaeta ngeunaan dongeng. Sateuacan langkung tebihna urang bahas heula tujuan pangajaran dongeng. Tujuan pangajaran dongeng nyata siswa nyaho kana rupa-rupa wanda dongeng. Siswa bisa ngabedakeun wangun-wangun dongeng jeung prosa liana. Siswa bisa nuliskeun deui dongeng nu aya di sabudeureun. Siswa bisa ngadongeng kalawan merenah. Kumaha? Tos siap diajarna? Yuk urang kawitan bae. Naon ari dongeng teh? Dongeng nyaeta carita rekaan anu dikarang dina wangun basa lancaran kalawan sumebarna sacara lisan nyaeta tatalepa ti hiji jalma ka hiji jalma. Janten dongeng teh sumebarna sacara lisan tatalepa ti hiji jalma ka hiji jalma liana. Dikarangna dina wangun prosa. Eta disebatna dongeng. Tantuna bae hideup kantos maca carita dongeng atanapi ngadangukeun carita dongeng anu kantos dicaritakeun ku sepuh hideup misalna. Biasana upami dongeng sok didongengkeun upami budak rek bobo misalna. Ciri-ciri dongeng kaasup kana golongan carita tu ditulis dina wangun prosa, aya babagian carita anu sok teu kaharti ku akal atanapi disebatna pamohalan, ngandung nasehat anu hade atikan moral keur pienteungeun jalma rea, nyebarna sacara lisan tur teu kapaluruh saha nu ngarangna. Sok kapanggih babandinganana jeung dongeng sejen di tempat sejen. Eta mangrupi ciri-ciri dongeng. Ya. Janten dina dongeng teh teu asup akal, ngandung unsur pamohalan. Teu disebatkeun saha pangarangna sabab dongeng sumebarna tatalepa ti hiji jalma ka hiji jalma liana. Kaasup kana golongan carita dina wangun prosa. Teras aya babandinganana di daerah urang misalna aya oge di daerah anu sanes dongengna anu sami. Ngandung nasehat atikan, ngandung pendidikanana oge, nilai moralna oge. Eta marupa ciri-ciri dongeng. Lajengkeun, papasingan dongeng numutkeun Sumarsono. Aya sabaraha hiji? Nyaeta aya 5 kahiji dongeng parabel, kadua dongeng pabel, katilu sasakala, 4 sage, 5 mite. Parabel nyaeta dongeng anu nyaritakeun kahirupan jalma biasa. Contohna dongeng Si Kabayan atawa Abu Nawas. Kadua aya dongeng pabel. Dongeng pabel nyaeta nyaritakeun sasatoan tapi paripolahna siga jalma nu bisa ngagunakeun akal pikiran. Contohna dongeng Sakadang Kuya jeung Sakadang Monyet. Katilu sasakala nyaritakeun asal muasalna kajadian tempat barang sasatoan atawa tutuwuhan. Contohna dongeng Sangkuriang nu nyaritakeun asal usul Gunung Tangkuban Parahu. Kaopat aya sage. Sage nyaeta dongeng nu nyaritakeun kajadian atawa jalma nu ngandung sajarah. Contohna naon? Dongeng Prabu Siliwangi. Kalima mite. Naon ari mite teh? Nyaeta dongeng anu eusina raket jeung kapercayaan masyarakat kana bangsa lalembut atawa hal-hal anu gaib. Contohna dongeng Nyi Roro Kidul. Mite leuwih patalina jeung mitos. Kapercayaan nu aya dina masyarakat. Unsur-unsur carita dongeng. Kahiji tema, 2 palaku, 3 plot, kaopat setting, kalima point of view, kagenep amanat. Yuk urang guar heula
Non ari tema nyata gagasan ide konsep pangarang nu diembrehkeun atawa kabaca dina karanganana. Tema dongeng biasana universal, upamana nyaritakeun hade goreng, salah benar. Kadua aya palaku. Nah, palaku teh naon? Nyata tokoh anu ngalakonkeun. Atanapi aya palaku utama jeung aya palaku panambah atanapi panglengkep. Tokoh dina dongeng teh lain bae manusia wae, tapi aya oge sato, barang atawa makhluk goib. Katilu aya disebat plot. Plot nyaeta galur atanapi jalan carita. Digerakkeun ku sabab akibat tina unggal-unggal peristiwa atawa tindakan tokoh. Plot ngawengku plot maju, mabok tengah, mundur, jeung carita dongeng mah umumna plot teh plot maju. Seseueuranana nyata plotna patali jeung plot maju. Atanapi sok disebat galur. Aya galur maju, mobok tengah, galur mundur, aya oge galur campuran. Kaopat patalina setting. Setting nyata latar tempat jeung latar waktu, di mana jeung iraha carita lumangsung kajadian dina dongeng latar eta. Point of view. Point of view teh nyaeta puseur sawangan. Saha carita ditepikeunna aya ti jalma kahiji, aya jalma kadua atawa katilu. Kagenep aya disebat amanat. Amanat teh pesan atawa artikan moral nu hayang ditepikeun ku pangarang ku nu maca. Dina dongeng amanat jadi penting lantaran inti tina carita teh hayang nepikeun artikan moral. Nah, fungsi dongeng teh naon atuh ku ayana dongeng teh? Nyata kahiji ngara anak incu urang nyaho kana turunanana. Kadua ngara anak incu urang nyaho kana pancakakina. Katilu ngara anak incu urang nyaho kana asal muasalna tempat. Kaopat ngara anak incu urang nyaho kana lemburna boh kaayaan alamna boh kaayaan tali parantina. Kalima ngara anak incu urang manggih luang tina pagawean karuhun pikeun bekel hirupna. Genep ngarah pagawean berat karasa leuwih hampang. Eta mangrupa fungsi dongeng. Teknik-teknik ngadongeng naon we? Nyaeta maca langsung tina buku, ngadongeng ngagunakeun ilustrasi tina gambar, nyaritakeun dongeng sacara langsung, ngadongeng ngagunakeun papan planel, ngadongeng ngagunakeun boneka. Kanggo pangajaran ayeuna dicekapkeun sakitu bae. Hatur nuhun kana paratosanana. Mugia dina pangajaran ieu tiasa manfaat kanggo balarea. Hapunten anu kasuhun bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.